Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan pangnenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Iman Wungkul Cekap. Dumasar serat Ibrani pasal 11 ayat 1 dugi ka 7. Sarnas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kahiji anu unggelna kieu. Percaya hartina yakin nya-nya kana hal anu keur diarep-arep. Ngarasa pasti kana ayana hal anu henteu katembong ku panon lahir. Para mitra saurang misionaris ti Wales ngawula ngalayanan di wewengkon Assam, India. Pakabaran Injil nu dilakukeun ku anjeunna ngajantenkeun hiji kulawargi tobat sareng nampi Kristus. Nanging tobatna eta kulawargi ngabalukarkeun pamingpin di wewengkon eta bendu. Dipayuneun sadaya masyarakat lembur, kulawarga tadi diangkir, dipaksa sangkan ingkar imana. Nanging kapala kulawarga tadi nyarios, abdi tos mutuskeun pikeun anut ka Gusti Yesus. Moal ingkar. Atuh pamingpin di wewengkon eta teh bendu pisan sareng marentahkeun nelasan dua putrana upami kapala kulawarga tadi teu ingkar imana. Kapala kulawargi pok nyarios moal mundur najan salengkah. Nalika garwana ditelasan, kapala kulawargi eta oge nyarios salib dipayuneun abdi dunya dipengkeureun abdi moal ngejat najan salengkah. Para mitra, kapengkuhan kapala kulawargi eta ngabalukarkeun pamingpin wewengkon Assam tadi hookeun naon nu ngalantarankeun anjeunna sakitu tinggina anut ka Gusti Yesus. Saha Yesus teh dugi ka ngajantenkeun anjeunna kiat. Iman kapala kulawargi tadi antukna ngajantenkeun pamingpin sareng sadaya penduduk desa janten percanten, janten mi iman sareng anut ka Gusti Yesus. Tah ieu teh carios di balik lagu Christ is Enough. Para mitra, iman ngalantarankeun urang gaduh pangharepan. Sanaos kanyataan dipayuneun urang henteu matak nguntungkeun. Dilebet Gusti Yesus Kristus, iman urang teu mubadir. Gusti iasa ngarobi sagala hal asal urang mi iman sareng esto kamantena. Eta pisan nu dialaman ku Enoh, taat tuhu ngadamel parahu sanaos banjir acan tumiba. Anjeunna katut kulawargina oge disalametkeun ku Gusti. Mi iman ka Kristus cekap kanggo nyakseni mujizatna. Hayu urang neneda. Gusti nu Maha Agung, Gusti nu Maha Kawasa, hatur nuhun Gusti kanggo kapanglenyepan dinten ieu nu ngaguar perkawis iman sareng mi iman ka Gusti. Eces pisan dilebet Gusti Yesus iman abdi sadaya teu mubadir. Ku iman abdi sadaya gaduh pangharepan. Pasihan kakiatan ka abdi-abdi sadaya supados abdi sadaya tiasa terasmi iman ka Gusti tigin anut ka Gusti. Panda ieu disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.